Cara mainan nyaeta ngaluncat ngaliwatan karet anu dua tungtungna dicekalan ku dua jalma. Aya oge karet ngelompatana boga tingkatan. Mimiti sidengkul, beteung, dada, nepi ka sirah. Bisa main congklak yuk. Ayo. Yeay, orang menang. Marane kena lawan. Main congklak. Katanya masuk meren. Resep. Nabatu bae kende. Kumaha sih asal usul congklak teh main nyawa teu? Congklak teh mangrupakeun kaulinan anu ti zaman baheula pisan. Nyata ieu teh asalna ti Asia Tenggara nu kaasupna Indonesia sareng Malaysia. Nyata dipaenkeun ku dua orang. Di sieuna aya 7 liang ejeng ieu teh liang nu gede nyata disebutna indung. Gitu. Dari sana mana? Urang. Nya. Saya dong. Berenang kenaon. Main congklak. Main orang main engkle yuk, orang tas bawa tarik bunga. Ayo, Iya, iya. Kaulinan engkle teh mangrupakeun kaulinan tradisional anu geus aya ti zaman baheula. Engkle biasana dipaenkeun ku budak awewe, sanajan kadang budak lalaki oge sok resep. Dina sababaraha daerah, engkle disebut oge taplak, glonggling, atawa engkle-engkle. Dina zaman heubeul, barudak sok ngagambar kotak-kotak di tandeu ngagunakeun batu atawa areng. Pikeun nyieun pola lapang engkle. Biasana aya genep nepi ka 8 kotak anu dirarancang siga rumah-rumahan. Oray-orayan nyaeta kaulinan barudak Sunda anu biasana dipaenkeun ku loba jalma. Kaulinan oray-orayan ngalambangkeun oray anu gerak bari papajangan barudakna jeung silih kejar kalaya nyanyi lagu oray-orayan.